Ah, bos barang teh. Mau mah imah batis semua euy. Bagus ya pengguna. Belian sabaraha ya teh? Iya belian sabaraha ya? Ah, imah bos. Plastik sakilo teh 10.000. Gitu. 10.000? Heeh, itu kan aya 5 kilo. Ari ieu? Mun ieu sahijian 100.000. Astagfirullahaladzim. Tuh, rek mana euy dengan duit ya. Rokok-rokok acan euy. Kasugun sebenarnya pegawainya. Bun, naon teh? Aing keur ngopi we teh. Pedal burung. Rokok teh. Ya udah mata. Kena mata ya. Tak bohong teh. Sakopi sekali ya. Aing teh, ieu teh aya cokoteun itu barang. Di mana? Itu di si tampol rek mah. Rokoknya. Aya we lah keur meuli macam pentak-pentak itu mereka sedih nih kan ketemu lagi. Kosokan. Rek mah tuh. Nah, ya lah, ke rumah ya dulu. Kemana tinggal nyokot itunya, kasih tampolnya. Enggak. Iya rek mah. Asli ya? Serius yang butuh duit ya? Iya duit mah. Nah, tinggal nyokot itu barang nama. Siap. Nah, itu. Barangnya. Jing cokot lah, bisi kabur hujan kemanya. Ayo nya. Ayo bos atuh aya nama, pan menjadi bos ya teh. Aduh anjing gila euy tukang rusak teh kah? Buka ini jeung di buci euy aduh lumayan ya pokona. Pas, petroksok euy. Ayo tuh, ada bro. Buru buit hujan euy, ampun lah calinci kah. Itu lan calinci mah orang kan. Mau 5 plastik teh kang aquafitnya. Ini semprotan mah di hiji nya tadi cek dulu teh. Di plastiknya seberapa hargana? Dia semprotan. Wah, edan masih jam lian kan berapa? Aduh. Bono ku digeun lumayan ya jelema teh muka nyaho ada kayu barang beli teh. Ini mah 5 kilo bit itenya 10.000 iteh 1 kilo nu kieu mah. Sedikit kilo ya. Ngus kok iteh beres mah kali Ada mah. semprotan ini kan ya? Atau hujan? Hiji ieu mah 100.000 hiji nu kieu mah. Pan mahal tadi tunageun kitu mah. Aing euy. Si bos lagi mereka kursus 100.000, berapa aing ngomong? Nah, ngacam di boga dunungan tadi geus canek can 150-an kah? Duh, kumaha nya euy. Belah, aing cuma kedua. Ada bi kumananya digantian lagu capnya? Gocap, cuma 100.000. Ada bener geus janji tadi geus sakitu mah nya aing rugi beneran ya. Itu ya. Nuhun nya ya. Heeh. Kumaha tah mauna? Tanggung mah dia. Sok tak suku tanya. Tanggung. Bener atuh teh kumaha Itu bantuan. Jadi kumaha ya disuhun. Anjing tau. Sakan ku dewek kieu mah. Teh kumaha sia tangkurang itu Aduh, lumayan ieu ngaigeun beuk anak buahna ya. Biasa nu si tai kita ceuk barang beulina teh. Aya mah bobolan dagan gelo dekah. Aduh, dek kumaha beuleuan teh. Bedagan kieu. Ya aing ngomong deui. Be sebenarnya naik rokok. Bos, ieu bang teh bos, loba ieu. Aing anak buah boga mesti nyedar deui mah. Pedal ieu deh aing. Gimana yang menang loba eta anak buah teh deh kah? Mudah-mudahan atuh Bos barang teh. Mau mah imah batis semua euy. Bagus ya pengguna. Belian sabaraha ya teh? Iya belian sabaraha ya? Nah, imah bos. Plastik sakilo teh 10.000. Gitu. 10.000? Itu kan aya 5 kilo. Ari ieu? Mun ieu sahijian 100.000. Astagfirullahaladzim. Sugan edan pembelian di babalan dagang gitu deh kah? Telepon ku bos saya geus ditelepon kali ini yang lain. Nah, undangan 50.000 itu meulin. Edan. Buset teh kah kamal ngajual aing. Teh kah bingung gua karyawan cuma nu kieu geus we teh ayeuna mah. Bare gaweana ge. Haji aing mah rugi. Rugi cicing lah. Rugi. Engke we dibayar gua geus plastikna harga 500.000. Rugi aing mah. Ayang tayang. Bos 50 bos. Pere Bos, pere. 50 bos. Duh, dek harga buah pegawaian mesti pecat teuy nya aing ngomokan bos caduk eta mah. Aku duka mana ieu ngajual plastik harga ceban sakilo. Anjing boga pegawai edan eta mah. Diceun sekalian ku aing anjing harga ceban mah.